Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung peteng. Ayeuna bagian anu ka 33 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 33. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sia henteu bingsa dengle meme sia rek ngaliwat sia kudu bisa ngalengkehan heula bangkeng aing deuleu manusia. Hayo mangju urang tarung padungdung ngitung sabuk milang tatu jeung aing sia manusia jahat. Ceuk si Sogot kituna teh bari nyeureudeg ka hareup. Wut belesur. Leungeunna nu sagede tangkal jambe teh langsung ngabelesur. Sorana kuat ka eundur mata katorekan. Wirayuda oge memang geus aya gati saanggalna. Mireungeuh makhluk nu jadi lawanan narajang saperti kitu. Rikat manehna nyingcatkeun awakna ka gigir. Hiung. Sora tenggelan perep si Sogot nepi ka ngahiung bangbaraan ngaliwat kana gigireun Wirayuda. Tapi si Sogot henteu milepas nyolontot ka hareup. Sakece panon manehna geus malikeun deui badanna ka tukang. Belesur deui. Pereupna ngabelesur rek ngarah kana puheuh ceuli Wirayuda. Gilek. Wirayuda ngagilek deui, rikat ngagilekeun awakna ka kenca. Soloyong. Awak si Sogot nyoloyong milepas ka bawah ku tanagana sorangan. Dina kayan kitu hiuk suku katuhu Wirayuda ngahiuk nyemprung rek ngajejek tonggong si Sogot anu kayanana keur nukangan. Tapi si Sogot oge sadar karena datangna bahaya anu ngancam dirina. Blum.
Si Sogot ngabebetkeun maneh nyingkahan tajongan suku lawan. Nepi ka euneur karasana asa aya lini. Puguh we awak si Sogot nu sakitu jangkung gedena atuh. Nibantana. Wirayuda oge kuat ka ngajarig jeug lantaran taneuh anu ditincakna jadi ngarieg. Wah, montong bebeli jedan wae sia wawelang. Hayuh serang aing. Bisa gelut teh sia teh ngondot. Cek si Sogot jadi ambek. Asa diheureuikeun ku Wirayuda meureun anu ukur gulak-gilak teu ngayakeun panarajang balesan ka manehna. Ah, nya kumaha we ari gelut macarana. Rek gulak-gilak rek gujlang-gajlang oge nya kumaha aing we sia. Sia-sia aing sia modal anu tahlil. Dasar jurig leuweung goreng patut ah. Teh moal Wirayuda ngekeh. Gagabah sia. Nyebut goreng patut ka aing. Fitnah sia mah deuleu kunyuk. Cek sadaya oge ngaing makasep deuleu sia jurig. Heulah kasep jiga bujur kebo jeung jiga toke. Ngoblok sia. Ngahingna pingsan sia teh ka ngaing. Diremukeun sia tahulu teh ku ngaing deuleu. Hiat belesur. Dua pereup si Sogot teu kanyahoan, langsung ngabelesur deui rek ngarempageun dada Wirayuda. Lep. Wirayuda ngalepkeun awakna ka handap. Seret. Manehna mesat bedog nu tadi diselapkeun di tukangeun tonggongna. Dina jero pikir Wirayuda ngalawan bangsa jurig saperti kitu mah geus teu jadi soal rek licik rek henteu oge. Sabab samemehna manehna can kungsi metakeun pakarang lamun ngalawanan sawe oge. Samemeh bedogna digunakeun katempo Wirayuda kunyam-kunyem. Panonna museur kana seseukeut bedog anu geus aya dina cekelan leungeunna. Sanggeus kitu hiu belesat wus. Wirayuda langsung ngababadkeun bedogna. Bedog anu si bongkok teh ngarah kana beuteung si Sogot. Ari si Sogot nempo bedog anu nyuruntul teh lain nyingcat atawa ngahindar. Tapi kalahkah seuri mending ngagagak bari ngahaja beuteungna anu dosol teh di tangreukeun ka hareup. Pagarang cocolek tarazi kitu padut we dijieun pagarang sia mah deuleu kunyuk. Sok teh mere beuteung aing deuleu jurig. Cek si Sogot songong naker ngarasa awakna waduk ku pakarang. Rek disebut waduk atawa teu neuraknya pantes. Da si Sogot teh pan bangsa juri genderuwo. Sabenerna lamun harita lawana ukur jalma biasa mah anu teu ngabogaan elmu pangaweruh anu luhung. Tadi keneh oge geus tangtu moal bisa salamet tina tenggeulan jeung gempuran si Sogot. Tapi ari Wirayuda mah geus asak lahir jeung batin dina ngasah elmu panemu jampe katu pamakena. Sombong si jurig jarian. Jurig sakti setan kumawasa teu leuwih teu leuwih sakti jeung leuwih mulia batan manusia si hiat hiuk cerep walah obat. Beuteung si Sogot nepi ka doang beunang dirogok ku bedogna Wirayuda. Harita keneh awak si Sogot langsung rubuh ngagedebut maring lemah. Saterusna si Sogot adug-adugan bari sesegor jiga kebo menang mencit. Mireungeuh si Sogot anu geus rubuh bari awakna nu baloboran ku getih saperti kitu. Lain deui kagetna jeung ruaseunana babaturanana anu duaan deui. Pok nu tadi pangheulana marentah si Sogot maju nyarita. Dasar beleguk tuda sia mah Sogot. Bungan sia kalah ngahaja ngasongkeun kadut kana bedog. Ari geus kitu rek kumaha sia? Jajagoanan teuing atuh sia. Tongo, maju sia tongo. Kade ulah Sologoto.
montong jika si Sogot. Hayo tongo sia maju cangkalak eta manusia kade ulah di podaran sebab kudu dilaporkan ke Gusti Raja tongo. Ceuk eta makhluk marentah ka baturna anu saurang deui anu ngaranna Tongo Srog. Si Tongo maju seret langsung mesat gobang tina cangkengna nepi ka panjang naker gobangna teh. Jaba bening ngagurilap siseukeutna oge matak paur pikeun anu nenjona. Licik sia mah manusia can nanaon geus make pakarang jeung aing sia ayeuna mah lawana ngadu pakarang. Tapi sameme aing ngaringkus awak sia sing hayang nyaula kana maksud sia nu sabenerna. Aing hayang nyaula kana maksud nu sabenerna. Pangna sia jor-joran ka dieu bari sagala diruksak sagala dicacar. Jeung na aing hayang nyao ngaran sia saha. Hayo nyarita heula sia jurig licik. Ceuk si Tongo morotot ka Wirayuda. Rek gelut mah nya sok-sok we make jeung kudu cacarita jeung kudu nyaho heula kana ngaran jeung pamaksudan uing sagala. Nya pokona mah tolombong kaleng belut di talian tong ngomong gandeng gelut sakalian. Songong sia pangrasa sia teh aing bakal elegu sia. Cadu mungkuk pabalituk haram dempak pabalatak mundur haram dempak pikeun aing nu ngaran si Tongo. Ari kudu eleh ku bangsa manusia mah deuleu komo ku sora soang mah. Sok-sok bejakeun heula ka aing ngaran jeung pamaksudan sia naon. Maksud aing teh ngaran sia saha? Maksud sia rek nanaon jor-joran asup ka nagara aing sia. Ceuk si Tongo geukeuh hayang nyaho heula kana ngaran jeung pamaksudan Wirayuda. Heuglah ari hayang-hayang teuing mah ku uing di bejaannya. Wanohkeun ngaran uing nu katalah Wirayuda. Ari pamaksudan uing nya pamaksudan uing sabenerna eueuh pamaksudan asup ka nagara sia. Sebab nurutkeun panempo aing mah lain nagara ieu teh tapi leuweung ganggong si maganggong, leuweung geledegan, tempatna panonoban setan barakasakan, genderuwo jeung bangsa jurig-jurig lainna jiga sia. Ceuk Wirayuda satarabasna. Belagug sia. Teu parugu teuing ngajawab deh. Make jeung nyebutkeun eueuh pamaksudan sagala. Di mamana oge nu ngaranna idit-iditan atawa pagawean mah pasti aya niat jeung pamaksudanana deuleu. Ari sia sabenerna rek nanaon atuh pangna asup ka wilayah karajaan kami. Ceuk si Tongo molotot bari hahao ka Wirayuda. Puguhkeun we teu paruguh mah. Sok lamun teu paruguh puguhkeun. Pan geus dibejakeun ngaran uing mah Wirayuda. Ari ngaran sia jeung batur sia nu duaan deui. Saha itu? Kumaha sia we ngaran aing mah? Hayang nyaho sia. Ngaran aing mah Tongo deuleu. Ieu batur aing tah anu kadutna doang ku bedog sia ngaranna si Sogot. Lamun itu nu saurang deui si Gorong. Sok rek kumaha ieu na sia? Tongo. Ari sia kunaon? Ngaran Tongo? Gandeng sia. Tongo. Ari sia kunaon? Ku ngaing ditanyang kalak eta manusia kalak hayu we diajak ngadongeng. Hayo buru gerak tewak Tongo. Ngalilakeun waktu pisan sia mah deuleu jurig. Ceuk si Gorong ngacorowo ka si Tongo. Da ieu manusana ngajakan we ngobrol, Kang Gorong euy. Puguh sia nu ngalobakeun we bacot bah. Sok burukeun geracang kalak Tongo. Atuh geus puguh kitu mah, geus teu ngalobakeun deui carita, jug sabrut we. Si Tongo nyabrut matakeun gobangna. Harita langsung eta gobang disabatkeun nuju kana beuheung Wirayuda. Atuh puguh we
Si Gorong anu keur nyaksian disatokangeunana langsung ngagorowok. Tongo, nah ari sia teu ngadenge. Cek ngaing montong di podaran sia teh. Montong ngagunakeun pakarang atuh. Kumaha lamun eta manusia modar. Beureun moal bisa kasetorkeun hirup-hirup ka Gusti Raja deuleu Tongo. Cek si Gorong, nitah ulah ngagunakeun pakarang ka si Tongo. Tapi da geus kagok, harita gobang si Tongo geus nyaleber rek ngaheumbat kana beuheung. Untungna Wirayuda teu cileureun, rikat manehna metakeun deui bedaugna dipake nakis pakarang lawan. Hiu hutra, hutiup terang, hu. Wadah, licik sia kunyuk. Make jeung najong kana kantong menyan aing ket. Aduh. Cek si Tongo nepi ka peperengkelan sabab tadi tutungkusarana beunang ditajong ku suku Wirayuda. Lian ti kitu oge si Tongo nepi ka ngajarig ka tukang nalika gobangna beunang ditakis ku bedog Wirayuda. Lah, ngirakeun sia mah Tongo karek sakitu geus jajarig jegan jiga nu keur weureu ku cubung wae sia. Hayo lawan deui Tongo. Montong nurutan si Sogot anu eueuh ka bacus maju Tongo. Cek si Gorong ngagorowok ti tukangan si Tongo. Bari ngarareat ka si Sogot anu harita keur nyarande kana tangkal, bari haharegungan ngararasakeun tatu dina beuteungna nu doang. Nasahan nu geus eleh atuh barina oge Gorong. Jamak karek sakitu wae mah. Sok sia maju deui Citrayuda. Bener ngaran sia teh Citrayuda lain. Alus ngaran nama euy, jiga ngaran dina pawayangan. Mun teu salah si Citrayuda teh adina Gatotgacanya. Gagabah sia. Jurig jarian goreng patut. Sangunahna ngaganti ngaran batur. Aing mah Wirayuda deuleu lain Citrayuda. Barina oge Citrayuda mah lain adina Gatotgaca goblok sia. Nyanyahoanan teuing. Sakanyaho aing tokoh Citrayuda anu dina pawayangan mah eta teh tokoh Kurawa adina Duryudana Raja Astina kitu cerita. Nah gening sia nyaho kana pawayangan jurig. Cek. Aing hayang nanya. Mun sia heueuh apal kana sila-sila pawayangan, ari Kurawa kabehna aya sabaraha urang sia jurig? Nya Kurawa mah aya 100 urang deuleu. Lamun Pandawa aya 5 urang. Oh bener oi. Nyahoan geuning si lain teh. Cik sebutkeun hiji-hiji ngaranna. Ngaran saha ari sia? Ngaran para Kurawa anu ceuk sia jumlahna aya 100 urang teh. Heueuh, beak waktu atuh ari kudu nataan ngaran-ngaran Kurawa anu 100 urang mah. Ulah boro uing dalang oge asa can kungsi ngadenge nyebutkeun ngaran Kurawa 100 urang hiji-hijian nama. Lamun Pandawa osok disebutkeun saurang-saurangna da ukur 5an. Tah Kurawa mah ari Pandawa mah nu panggedena ngaranna Prabu Yudistira, nu kadua Bima atawa Werkodara, nu katiluna Raden Arjuna, nu sok disebut panengah Pandawa teh. Lamun nu kaopat jeung kalima mah kembar ngaranna Nakula jeung Sadewa. Da misah indung anu dua eta mah. Apalan geuning sia mah euy kana sajarah pawayangan. Kela. Nyalse we heula gelut manya. Aing rek tatanya heula ye. Aing rek nanyakeun hiji deui ye. Rek nanyakeun naon ilaing jurig? Keke. Ari sanggeusna perang Bratayuda. Apanan Kurawa anu 100 urang teh kabeh gugur nebedan perang parae. Hartina anu menang teh Pandawa anu jumlahna 5an. Aing keukeu asa teu ngarti. Piraku anu 100 urang bisa eleh kuno 5an. Terus ari Pandawa mah teu kacaritakeun parae. Nah terus kambarana ta satutasna perang Bratayuda eta para Pandawa anu 5an teh nurutkeun sia kamana jorna eta sok jawab. Panjang euy ari kudu dijelaskeun mah kudu bari ngopi. Sabab
eta kadituna bakal nyangkut paut karena agama jeung keyakinan manusia. Masalahna sia mah lain manusia, jadi asa eueuh gunana ku aing diterangkeun dibijer-biaskeun oge. Nyatukeun bae aing lain manusia oge sia. Gurulah caritakeun. Aing penasaran hayang hafal gambaranna eta Pandawa nu limaan sanggeus perang Bratayuda. Ai, tunggu. Nah, ari sia jiga jalma nu gelo. Rek gelut kalos-losan ngabahas kana pawayangan sagala. Rek iradakna sia goblok. Ayo maju ke head, maju. Ngalilakeun waktu sia mah deuleu. Ai, heueuh poho. Rasaan teh lain keur gelut. Sok sia Wirwida maju deui. Engke diwe nyaritakeun wayang namanya. Maju sia Wirwida. Cek si Tongo. Kituna teh bari sukuna ngalengkah leuwih deukeut. Anu akhirna ger we. Si Tongo jeung Wirayuda tarung patutunggalan. Wirayuda ngagunakeun deui bedogna pikeun nakis sabatan-sabatan gobang si Tongo. Da puguh bedog anu dijadikeun pakarang ku Wirayuda mah samemehna geus dieusi ku kakuatan ngalewatan rajah-rajah amalanana. Ngajadikeun kahebatan bedog leuwih ti bedog biasa. Nepi ka akhirna harita si Tongo terus-terusan kadese ku sabatan-sabatan bedog lawan. Malah gobang dina caklanana oge geus eueuh daleungeunna ngaclang teuing ka mana jigna. Alatan tadi bantrok jeung bedogna Wirayuda. Nepi ka dina hiji kasempetan nalika si Tongo keur undur-unduran sukuna ti karijat kana akar atuju gedebut we. Awakna langsung ngagedebut ngabebengkang nang karak bengkang. Barang jeung kitu bedog Wirayuda geus teu bisa dihalangan deui harita keneh ngagabras kana dada si Tongo. Si Tongo nepi ka ngoceak bari burial bunceli. Hiu hut beres alah. Getih tina dada si Tongo ngagor jiga nu meunang mahekeun. Kerjet kusak hos we. Nyawa si Tongo langsung mabur ninggalkeun warugana anu ngajolor luhureun tunggul tangka. Duh, hampura euy Tongo kalepasan euy. Sugan teh moal nepi ka pae ari jurig mah. Mangkaning tadi aya keneh tanyakeunun sia teh ka aing ngeunaan wayang teh. Tapi heueuh kumaha deui atuh dabungan si laing ah. Cek Wirayuda bari ngajaga panonna mencrong kana layon si Tongo anu geus teu usik teu malik. Kurang ngajar sia. Si Tongo nepi ka modar kitu. Belagug tu da sia mah Tongo. Cek aing oge montong loba diajak ngacapruk wae eta mangkluk. Jadi we sia nu kojor. Tapi ketang da can waktuna ari sia kudu modar ayeuna mah. Lila keneh euy ribuan tahun deui sia kana waktu kojor teh deuleu. Cek si Garong bari terus manehna ngadeukeutan si Tongo anu geus ngajelepeng. Sanggeus deukeut ka si Tongo gog. Si Gorong cingogo terus ngusap beungeut si Tongo. Dadak sakala juk kurinjal. Si Tongo ngagurinjal hudang. Tuluy gigisik bari rucang riceung jiga nu tasudang hees. Tapi barang geus kitu rumpuyuk deui si Tongo ngarumpuyuk bari aduh-aduhan. Sabab sanajan manehna bisa hirup deui oge ari kanyeri jeung tatuna mah henteu leungit. Keun bae nyeri sakitu mah engke oge bakal cager deui Tongo. Nu penting sia teu jadi binasa. Hayo mundur sia Tongo, mundur. Tuh ngajedog deket si Sogot. Keun ku aing dicangkalakna ieu manusia songong pat kieu patut mah. Kagok we rek dipodaran sakalian. Paduli teuing kumaha engke we laporan ka Gusti Raja mah. Teu nanaon dibawa bangkena oge. Tuman. Hei manusia, ayo maju sia. Jeung aing lawana ayeuna mah sia jurig.
Cek si Gorong malikan ka Wirayuda bari popolotot. Nya sok we rek maju mah. Jeung sawae oge da moal mundur ari urusan gelut mah aing oge. Da moal pati-pati datang ka dieu ari teu dibarengan jeung kawani jeung pangarti nu mahima. Hayo maju. Cek Wirayuda teu neung ludeung nakar, jauh tina rasa kakeueung sumawana kasih. Sombong sia kunyuk, dibencarkeun tahulu sia teh ku aing deuleu. Hiat! Barang jeung nyarita kitu, seret si Garong nyabut gada tina tonggongna. Muni gede naker eta gada teh. Bebendulna eta gada buleud jaba carucukan. Rupana hideung, gedena segede tolombong. Teu kabayang lamun ditinggangkeun kana sirah teh, geus pasti bakal remuk saharita. Tah, ieu nu katelah gada peteng sia deuleu. Moal aya hiji manusia nu mampu ngayonan kana kahebatan jeung kakuatan ieu gada. Ngarti sia. Cek si Gorong bari muter-muter gada hareupeun beungeutna. Nepi ka ngaguruh jiga sora nyeruan kabur. Mun seug lain Wirayuda anu jadi lawana, geus pasti bakal jug seber karek nenjo jeung ngadenge sora hiungna angin eta gada. Loba bacot teuing lah. Sok-sok we rek gelut mah geragunakeun tah mun nya gada hebat. Kabatur bisa nyebutkeun ulah loba dongeng. Ari manehna sarua we kalah hayo we ngabacot rek gelut teh teu maju-maju. Wirayuda ngeyehkeun ka si Gorong. Dasar manusia setan, hakan ieu kunyuk. Ya, Sawu belesur. Eta gada teh langsung nyuruh korek ngahantem kana sirah Wirayuda. Jeleng. Wirayuda ngagajleng pindah tempat. Cilekedeg. Nangtung setukangan si Gorong nu harita awakna nyuruntul ka hareup. Rek ka mana Gorong? Ieu dewek mah di tukangan sia ye. Cek Wirayuda bari ngajega neuteup ka hareup. Atuh puguh we si Gorong teh lain deui ngarasa panas tur ngahayapna. Ngadenge omongan lawana anu jelas nganggap enteng ka dirina. Si Gorong rikat malikeun awakna. Teu wakana rajang deui, kalah ngajega bari ngahegak, matana hurung buburilakan jiga mata ucing dina waktu peuting. Kamana karep sia nyebut ngaran aing teh kunyuk. Ngaran ngaing mah Gorong lain Garong sia. Memang ngaing sok ngagarong atawa ngabegana. Gagabah teuing nyacapek teh sia juri. Cek si Gorong bari ngagegag leumpang ngadeukeutan ka Wirayuda. Gada dina panyakalna digusur nepi ka ngagangsar kana taneuh palebah bebendulna teh. Hampura atuh Gorong. Sugan teh Garong ngaran teh Gorong. Kurang ngajar sia. Ngajar sia mah aing oge nyaho deuleu. Ye akan gada peteng pakarang pusaka aing deuleu. Hiat hiu belesur. Pikeun anu kadua kalina si Gorong ngaheumbatkeun deui gadana ngarah kana cangkeng musuh. Wirayuda rikat metakeun bedogna dipake mapag pakarang lawan. Hiu trak duk. Dua pakarang bentrok. Ngajadikeun duanana pating jerig-jeg ka tukang, kadorong ku tanaga lawan. Si Gorong mah dina ngajarijegna teh nepi ka murag gadana oge. Lantaran leungeunna ngadadak asa komper jeung sing sireumeun. Sedengkeun ari Wirayuda manehna gentak mancuhkeun deui tangtunganana. Bedogna dipalangkeun hareupeun dadana dina sikap siap sayaga nadah gempuran lawan deui. Si Gorong harita maena gentak nyokot gadana anu ngagoler dina taneuh. Sawu! Langsung dibabukeun kana sirah Wirayuda. Sakali ieu mah Wirayuda teu nakis ku bedogna, tapi ukur ngakilekeun awakna saeutik kagigir. Barang jeung kitu bedog Wirayuda dibabadkeun kana palebah pingping si Gorong
nu kabeneran katampo ngemplong teh halang. Hiu cerep wala. Si Gorong nepi ka ngoceak tarik naker, gadana murag deui wae. Saterusna manehna deku bari sumengir nahan ka nyeri. Tina pingpingna anu doang kakeunaan ku seseukeut bedog Wirayuda. Barang Wirayuda rek ngab nyarita, hiuk ngadadak aya angin ngahiuk tarik naker. Nepi ka tatangkalan nu aya di dinya oge pating pelanaod jika nu rek raruntuh. Tapi teu lila kituna teh, jap we. Sora angin teh teu kadenge deui. Tapi barang jeung nyelesna sora angin, si Gorong jeung kadua baladna geus areueuh ti tempatna. Estu taya tapak-tapakna acan. Tapi nalika Wirayuda keur luak lieu keur ngaharingeun, na atuh. Ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.